Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastaji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tipayun dina sabadana sim kurinyakeun salam tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina awal tahun anu engal tiasa sasarengan ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata tiasa thalabul ilmi anu mudah-mudahan ku ayana kumpul urang sadayana dina hiji tempat anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diwuwuh ku rahmat sareng magfirahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sholawat miwah kahurmatanana mugia Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargina, ka para sahabatna, teu ka kantun ka umatna, khusus bil khusus ka urang sadayana anu sami hadir dina ieu haplah mubarakah munggo Allah. Mudah-mudahan kuasila urang masih kene tetep ngalaksanakeun ajaran-ajaran Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan di samping urang kenging rahmati Allah, oge urang kenging syafaatna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para sepuh sadayana, alhamdulillah anu kadua kalina gatu susim kuring tiasa tepang deui nya dina saat ieu dina dinten Salasa kaleresan. Dinten Salasa ayeuna hiji dinten anu kalentang utamina nu kedah ku urang diperhatoskeun nyaeta tanggal hiji Muharram tahun baru 1443 Hijriah. Oke, alhamdulillah sim kuring tiasa tepang deui geus saleresna ayeuna teh kaleresan jadwal nama jadwal kersana al ustadah Mutiah nya anjeunna masih kene teu damang teu acan tiasa hadir dina kesempatan anu saya ieu khususna atuh anjeunna urang doakeun kurang sadayana guru urang sadayana khususna al ustadah anu teu damang nuju ka kandungan pinten nya, teu damang ka kandungan, mudah-mudahan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khususna diri anjeunna khusus bil khusus deui jabang bayi anu aya dina kandunganana, mudah-mudahan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos dibabarkeun mudah-mudahan sing aya dina kalancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh anu salajengna urang sami-sami dorong doa anu teu daramang nya sajabinati guru urang al ustadzah yaitu anu sakumaha kauninga kersana Kang Haji nya Wahyu teu damang mudah-mudahan enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya oge atuh kersana Kang Haji Apat panginten teu acan secara bihara-bihari deui nya cacan sehat secara sampurna sadayana wargi urang we ya. Wargi urang sadayana anu nuju teu damang ayeuna atuh khususna anu nembe ku simkuring margi teu sakedik kiningannya kersana Kang Haji Wahyu kersana Kang Haji Apat ngabantos ka urang sadayana utamana dina masalah urusan-urusan agamanya mudah-mudahan we sakadiri sing enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina pancabaya naon bae eta mudah-mudahan sing dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala oge kalaresan anjeunna ngagaduhan tujuan anu sae anjeunna hoyong mingpin hoyong ngalereskeun samaksimal mungkin dari secara pamingkin sapertos Kangjeng Nabi mah moal tiasa nya mudah-mudahan ulah tebih teuing we gitu ta ulah tebih teuing mudah-mudahan tujuan anjeunna aya dina rahmat Allah tujuan anjeunna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakatumil Quran al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Atuh salajengna palawargi sadayana alhamdulillah anu katilu kalina rehna urang tos aya dina tahun anu enggal tahun baru tah hareup non hareupeun urang teh aya tahun anu baru ieu mangga utamina urang ayeuna koreksi diri pribadi heula kana tahun-tahun anu katukan samemeh urang dikoreksi samemeh urang dihisab ku Allah saur Kangjeng Nabi pan kieu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab diri pribadi anjeun koreksi diri urang teh nah urang hirup dina tahun kamari teh loba gorengna loba alusna segera rasaan simkuring ulah batur asal loba gorengna kitu nya hirup teh dina tahun kamari matak urang dina akhir tahun kamari dina sabada asar alhamdulillah panginten ibu-ibu oge tos ngaraosnya doa akhir tahun ngan biasa sok hilap teh nyuhunkeun kalau Subhanahu wa taala tadina doa teh pan sakitu komplitna nya nyuhunkeun ditarima amal soleh urang dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala utamana minta pangampura minta ridho ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang dina tahun anu kamari teh da ari ku dihampura ku Allah mah geuningan ya sanjan bari urang loba dosa ge insyaallah gitu bakal meunang kanikmatan bakal menang kasalamatan Allah Subhanahu wa taala. Datak ngadoa kalau Subhanahu wa taala dilajengkeun dina sabada magrib. Urang ngadoa deui ka Allah Subhanahu wa taala dina awal taunna sabada magrib tah wengi tadi. Nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina taun anu anyar ayeuna menta pangraksa utamina mah eta teh. Nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa auliyaihi wa junudihi kan gitu dina doana teh dina doana Gusti abdi nyuhunkeun
dina taun anu bakal datang nyuhunkeun ka Gusti ismah bihi minasyaiton pangraksa tina godaan setan. Naon sababna palawagi sadayana jalma ngalaksanakeun kajahatan teh ku ayana digoda ku setan. Tanpa aya panggoda setan, tanpa aya nafsu amarah anu aya dina diri urang moal bisa ngalaksanakeun non kajahatan kagorengan. Sabab aya setan ngagoda we ka urang tamatak dina taun anu awal taun ayeuna upami teh mah wengi henteu non tas magrib henteu mangga tiasa ayeuna kurang nyaos nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya kahirupan urang sadayana ditebihkeun tina godaan-godaan setan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa auliyaihi ti aulia-auliana pamimpin-pamimpinna anak buahna setan da seueur aya setan anu katingali aya setan anu teu katingali Pak. Aya balad-baladna ngabogaan balad setan teh nyuhunkeun pangraksa. Bisa jadi jelema urang bisa jadi baladna setan. Naudzubillahi min daliknya Bu. Mudah-mudahan cing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Wajudulihi jeung menta pangraksa ka Allah Subhanahu wa taala tina balad-balad tentarana ngagaduhan tentara setan teh loba. Setan kajalma anu lemah deui. Kiai ustad pamimpin digoda ku setan teh ku pamimpina setan deh. Baladna nu gagahnya sadayana tuh. Acsana ustad moal kagoda ku setan sarua ya. Mata kurang kedah ngajaga diri teh kitu. Ngajaga diri. Walauna ala hadin nafsil amarah tuh yang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala pertolongan tina nafsu amarah asu anu goreng supaya dijaga diraksa. Nafsu teh anu amarah mah supaya dihilangkeun dina dijaga diraksa ku suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan dina eta doa panisuhunkeun ku urang wastigholi bima yuqarribuni ilaika. Mudah-mudahan urang sadena sing istigol teh sibuk ya. Disibukkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana perkara bima yuqarribuni. Lamun jang saurang upami jadi imam mah ulah yuqarribuni kade macana ditukangeun teh aya makmum gentos yuqarribuna gitu tah. Lamun nyuhunkeun papan urang Allahumma as'aluka gentos ku nun nas'aluka gitu. Nas'aluka lamun as'aluka mah jang nyalira. Pilih dina urang manggihan non aya doa ya. Anu eta doa teh sifatna kamu pribadi aya kamu umum biasa gentos mun jadi imam. Naon sababna bisi pajarkeun anu mingpin teh licik menta jang sorangan diaminan ku sararea gitu. Oh matak gentos ku nun Allahumma inna sanyana abdi sadaya anu nyarios sareng anu ngupingna gitu nya abdi sadaya mah. Jadi dua nana lamun Allahumma inni as'aluka muga Gusti ya Allah ini sanyana abdi as'aluka nyuhunkeun ka Gusti amin. Sorry ibu-ibu teh berarti jang anu nyarios wungkul matak dina doa teh ku sering disinon didugikeun ku simkuring sakedik-kedik sing ngartos secara garis besarna gitu kan doa teh itu sama eta mah nyuhunkeun ka Allah menta. Lamun menta urang kudu ngarti meureun penta naon sinyalaha boro-boro ka non ka Allah Subhanahu wa taala ka jalmi we urang ceuk nyuhunkeun abdi nyuhunkeun naon atuh sok sebutkeun gitu pan kudu sebutkeun. Eta nya
nyuhunkeun wungkul moal dibere atuh da teu pararuguh mentana ge bisi pajarkeun menta salaki Pak gitu tanya mudah-mudahan wasilah dina tahun baru ieu nya mudah-mudahan urang sadaya diraksa tina setan balad-balada setan diraksa ku Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun pertolongan supaya amarah nafsu amarah teh dihilangkeun dileungitkeun ganti ku nafsu anu mutmainnah dina diri urang teh insyaallah sagala rupi parentahan Allah sareng parentahan Rasul bakal dilaksanakeun oge larangan Allah sareng larangan Rasul bakal ditinggalkeunnya amin ya rabbal alamin mudah-mudahan ya Allah salajengna pariwisadaina dina sateur acan dilajengkeun kana hanca anu peryogi kurang dina sasih ayeuna ya aya hiji dinten anu paling utami ya berdasarkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya anu disebutkeun hari Tasu'a hari Asyura iraha hari Tasu'a tanggal 8 hari Asyura tanggal 10 Muharram naon dinya diparentahkeun berdasarkan hadis anu diriwayatkeun ku Muslim rehna dina tanggal 10 Muharram teh disunatkeun puasa bahkan orang Yahudi mah nya urang Yahudi baheula di zaman Kangjeng Rasul sajabina puasa orang Yahudi ge sarua puasa teh ngan bedana orang Yahudi mah paruasa bari make pakaian anu serba weuteung serba alus pesta-pesta ngan saur Kangjeng Nabi dina eta hadis keneh dijelaskeun arajeun kabeh laksanakeun puasa mah gitu ulah lah pesta nama gitu saur Kangjeng Nabi dina tanggal 10 utamana tapi tanggal 8 kumaha cenapa abdi bade ti tanggal hiji leuwih alus ti tanggal hiji ngan anu berdat teu aya non teu aya non parempuk ulama seseueuran ulama mah nya nu disunatkeun teh hari Tasu'a sareng Asyura tanggal 8 sareng tanggal 10 sapertos dina Rayagung deui ya tanggal 8 tanggal 8 itu Rayagung mah acina ti tanggal hiji alus lebih halus puasa mah gitu tinggal tiap dinten oge mangga asal terus-terusan tuh aya keusak aya puasa Nabi Daud Pak sadinten puasa sadinten henteu tuh mangga sunatkeun puasa teras-terasan aya hadisna puasa Nabi Daud mangga aya hadisna disunatkeun pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapalawisan naon atuh dina tanggal 10 nepikeun ka diparentahkeun urang kudu puasa sejak takorub ka Allah Subhanahu wa sabab setiap non dina tanggal 10 Muharram teh ieu teh hiji dinten anu pohara mulyana seueur para nabi disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina pancabaya dina tanggal 10 ya contoh Kangjeng Nabi Adam disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram bahkan pankolot baheula mah lamun ayeuna memperingati ka tanggal 10 Muharram teh sok ingetna teh kana Nabi Nuh teh pan di naon dieten dina parahu teh ya banjir datang banjir ya banjir sai ti langit turun ti bumi ngagolontor keluar sehingga banjir irata saatna nyaeta dina tanggal 10 Muharram geus beak segala rupa cenata di waktu hari teh nepikeun ka kolot baheula mangga tanggal 10 Muharram aya anu disebutkeun naon
lamun masak teh segala rupa geuning hijikeun naon istilahna teh ngabubur suro ayeuna sok aya ngabubur suro ayeuna ya kalau saya ayeuna mah gentos ulah ngabubur suro ayeuna mah ayeuna mah loba hayam loba daging sok we lah kitu tah bagikeun balik ka fakir miskin langsung ka tatangga sok tah na tanggal 10 Muharram teh gitu sodaqah seukeun samatak lebih utama masihan ka fakir miskin di tanggal 10 Muharram ya utama teh gitu Kanjeng nabi-nabi anu sanes diantawisna Kanjeng Nabi Yusuf disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina penjaranya. Pan Kanjeng Nabi Yusuf teh di penjara. Naon sababna? Pamajikan raja bogoheun Siti Julaiha. Bogoheun nu disalahkeun saha? Nabi Yusuf, beupeuna ka pamajikan meureunana kitu nya. Padahal dina Al-Qur'an bahkan murang kalih anu diayun nyarios lamun teh mah acukna Nabi Yusuf soeh tukangna Yusuf anu bener Julaiha anu salah. Tapi lamun Yusuf soeh acuk di payuna berarti Yusuf anu salah Julaiha anu bener ditinggali teh soeh teh tongongna. Kumaha eta salakina raja lantaran raja piraku kudu diwiwira. Nu akhirna Nabi Yusuf anu ditahan. Ya, Nabi Yusuf ditahan. Tapi tetap masyarakat mah nyalahkeun tah ka Siti Julaiha anu akhirna dikumpulkeun pan awewe teh itu. Dina memeh di eta teh dikumpulkeun heula Kanjeng Nabi Yusuf sina ngalangkung. Istri-istri waktu areta nu dikumpulkeun titah nyang hareupan peso jeung buah sina ngareuretan buah keur ngeuretan buah sina ngalangkung kabeh eta istri-istri kakeureut leungeunna non sabana sabab ku kakasepanana itu eta mah dalihna Siti Julaiha tah kuring teh kitu cenah mah tak bogoh oge kitu ku kasepna. Tapi para sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung kasep ti Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Nah geuning sedang teu mata kapangaruhan awewe diraksa ku Allah Subhanahu wa taala kakasepanana gitu. Teteh seurnya Nabi Yunus disalametkeun dina riwayat tina pan Nabi Yunus teh kantos rada putus asa. Dina keur nyiarkeun ajaran agama anu ti Allah teh rakyatna teh loba anu ngabangkang boga rasa putus asa kabur ti masyarakatna ya loh model urang mah kieu lah aya ajengan atau ustad ngajak ka masyarakat teh ngajak salat teh armungeun wae kana salat aing pindah we gitu. Moal cicing didinya bongan teu ditarurut ta Nabi Yunus teh kitu langsung angkat erek ninggalkeun eta negara naik kana kapal kana parahu eta kapal beurateun kapal erek telelep anu akhirna ku nakoda kapalna sitah dialung-alungkeun barang-barangna supaya salamet beres barang dialungkeun sep barang-barang anger we. Nu akhirna ya berarti kudu aya jelema nu dialungkeunana diundi nepikeun ka 3 kali undian ka hiji Nabi Yunus kene kaduana lantaran katingali jalmina solehnya nahoda teh 2 kali kaduana Nabi Yunus katiluna Nabi Yunus anu akhirna dialungkeun Nabi Yunus ngabang deui eta kapal langsung begitu dialungkeun disantok pulau dina Al-Qur'an sebenarnya teh lauk Nun ya lauk Nun gitu nah Al-Qur'an dijelaskeun pulau Nun. Nah dina tanggal 10 Muharram eta laut teh ka darat ngutahkeun Kangjeng Nabi Yunus aya anu nyebatkeun di Black eta di jero teh aya kanjeng hirup keneh disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta matak
dina tanggal 10 Muharram teh batak disunatkeun pikeun umat Islam kahiji puasa nganyeurkeun kana sedekah ngadamel taqarrub kalau ku jalan naon bae ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pongina siangna mangga teh ieu diantawisna nya milih urang cenah kunaon nya sok diaragungkeun dina bulan Muharram tanggal 10 teh gitu. Alhamdulillah di urang mah nya sok tanggal hiji ayeuna dialihkeun tah kana tanggal Kemis teh berarti tanggal 3 meureun kawitna bade tanggal 2 Rebo cenah anu liburna digeserkeun dukali nya teu anu ari masalah libur pagawean mah nya asal ulah tanggal hiji na digeserkeun we anger tanggal hiji na itu anger tanggal hiji aya teh liburna mata kersana Pak RW nah upami dilaksanakeun malam Rebo anjeunna kedah lebet ngadamel teu paraguh ninggalkeun jeje anu tanggung jawab nu kaduana anjeunna oge ngadamel mata insyaallah nya dina wengi enjing urangnya wengi Kemis sakantenan rotidan panginten dina wengi Kemis urang tasakur syukuran rena urang tos lebet kana sasih Muharram eta cenapa sok ngagantung-gantung kita meunang teu ngagantung ke naon teh buah-buahan baheula mah kolot baheula digantung-gantungkeun teh di sisi jalan parapatan simkuring enggal ka dieu ya tahun 80-an tadi parapatan eta tah ya di parapatan eta pertigaan ngarariung di dinya sagala anu eta sanes hadiah sanes nu peta anu ngagogo anu dina panyaweran itu ieu kasari kabukti naon lah teu apalah moal apalah oh bohong itu tah ya waktu sarita dialikeun simkuring sareng kersana almarhum Pak Amil ngobrol badanten sareng Padomon kumaha ulah diantep we Pak Amil ya urang alikeun we atuh ku pangaosan ka bale kumaha eta keun bae niatan sedekah Bu niatan sedekah ari baheula mah buah-buahan anu meunang metik sabab urang teu gaduh buah teu aya oge di pasar meuli we sedekah mah ari baheula mah hasil tina tatane itu aya meser meunang sok meser urang sedekah mah gitu mangga nya sara jalanna nyata ku jalan eta mangga memang diantawisna orang Wahabi mah lawan cenah eta nyuguh lain nyuguh urang mah sedekah ngan secara umum ari ka saurang bisi teu mahi sok eta sina marilih gitu ya jadi campur-campur sagede kabagean sadaya upamana nya dina wengi Kemis pilih itu pilih aya anu naroskeun kunaon cenah hukumna eta nyuguh sagala aya diantawisna nya aya teh golongan Wahabi mah gitu wah teu meunang ka musyrik cenah eta teh urang mah niat sedekah ngan niat sedekah mangga ka saha wae gitu ya henteu sedekah ditujukeun ka salah urang gitu nya gitu tah aya masalah dina kaayaan urang memperingati dina Muharram utama nama urang dina pangaosanana mudah-mudahan wasilah urang ngayakeun pangaosan Muharraman dan bade dina malam tanggal 10 bae utamaan da urang tos ngajantenkeun hiji katangtuan ti kapungkur tanggal hiji cenah kapungkur teh di bale di masjidnya ngalaksanakeun peringatan-peringatan mudah-mudahan ieu kagolongkeun urang peringatan anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal itu nya ya sakedik masalah Muharram masalah tahun baru mangga urang koreksi lamun teh mah dina tahun kamari urang loba gorengna sok leungitkeun menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala gantian tah dina tahun ayeuna urang leres-leres naon rupa anu dipikaridho ku Allah sok diamalkeun anu teu dipikaridho ku Allah ulah cara dina tahun kamari gitu nya
insyaallah asal urang dibarengan ku tobat seueurkeun maca istighfar insyaallah Allah bakal ngahampura ka urang sadayana. Allah mah sifat Ghafir, sifatna seueur pangampurana, ulah leutik hate urang, ulah leutik hate diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun urang ayeuna aya dosa perantawisan sareng jalmi teh wayahna dolim ka hiji jalma datang heula minta karidoanana. Lamun teu maling jeung tatangga upamana ieu cau tatangga diala dipanggul dibawa ka imah sok bebeja ka tatangga kuring baheula teh ngalat cau anu anjeun minta halalna aceun sanes bogana teh gantian cenah wayahna kudu gantian heula acetana heuteuna naon ulah sakali-kali deui insyaallah terus langsung minta pangampura ka Allah bakal dihampura leupas tah dosa tina maling cau teh gitu. Tapi eta hubungan jeung papada jalma sam urang teh aya hablum minallah aya hablum minan nas. Tali urang ka Allah, tali hubungan sareng ka papada jelema. Teh nya mangga palawi sadayana urang lajengkeun kana hansa atuh. Waduh geus 3-4 jam. Ngaos tinggal ngaos anu hansana tinggal 4 jam deui yosnya nu tadi oge da sami kanggo eten urang gitu. Para sepuh oge kaum ibu anu kusim kuring pi hormat alhamdulillah tos dugikeun ka ayat 14 dina surat Al-Baqarah nyarioskeun tentang sifat-sifat jalma anu munafik. Bahkan ayeuna dina ayat 15 sami ieu teh nyarioskeun orang munafik. Tadi dina awal dina mukadimah tos diaoskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum pitugyanihim ya'mahun. Dina ayat ke-14 yen orang-orang munafik teh saleresna di mana-mana pan kitu kamari teh nya alladzina amanu jalma anu iman qalu amanna nyaritakeun kaula iman ka Allah. Wa idza khalau tapi manehna jauh ti jalma-jalma anu iman jauh ti Kanjeng Nabi satu kangen Kanjeng Nabi datang ka golonganana itu kumaha nyaritana innama nahnu mustahjiun kaula teh ngadeuketan ka Kanjeng Nabi ngadeuketan ka orang-orang anu mukmin ka sahabat-sahabat Nabi ngadeuketan ka ditu urang ngaguguyonkeun gitu ngaguguyonkeun ka manehna ngaheureuyang mustahjiun matak diwaler ku Allah Subhanahu wa taala diwartoskeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-15 Allahu yastahji'u bihim Allah anu ngaguguyonkeun ka manehna mah lain manehna ngaguguyonkeun ka umat Islam lain ngaguyonkeun ka Kanjeng Nabi lain ngaguyonkeun ka Allah anu ngaguguyonkeun ka manehna gitu. Wa yamudduhu pitugyanihim ya'mahun jeung nempokeun Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma anu munafik pitugyanihim kana kalacutanana eta jalma munafik kana kagorenganana eta munafik ya'mahun gitu. Bari eta kasarung
Jadi artinya lain umat Islam anu diguguyonkeun maranehanana bakal diliurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lieur hatena. Sawapal sadayana jalma iman, jalma teu iman eta teh dikersakeun ku Allah. Nya lamun kitu mah atunya non kumamun kabeh we ku Allah teh sina ariman tiasa sadayana nganjang naon aya neraka aya surga. Tak Allah nyiptakeun aya neraka aya surga tah ieu. Ngan jalma anu iman ieu dikersakeun ku Allah, jalma nu teu iman jalma kafir dikersakeun ku Allah. Naon sababna? Manehna teu daek deukeut jeung anu ngebakal ngadatangkeun atau wasilah jalan anu matak ngadatangna hidayah ti Allah gitu. Jalma hayang non dibere kaimanan, dibere getol ari ulina eta jalma ngahijina jeung jalma nu teu pararuguh atuh moal datang-datang hidayahnya gitu. Hayang leungit tina judi upami jalma teh hayang ninggalkeun kana judi supaya tinggalkan ari ngahiji jeung sok judi nya kalah kabawa deui atuh gitu. Tah hidayah ti Allah teh kitu. Kumaha urang alhamdulillah urang ayeuna ririunganna di madrasah insyaallah narupa di madrasah tempat kasayang tempat hade insyaallah bakal terbuka hidayah ti Allah Subhanahu wa taala kana kahadean gitu. Mudah-mudahan we nya urang sing diwuwuh ku Allah Subhanahu wa taala hidayah matak suhunkeun dibaca unggal poe urang sok nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa ihdinas siratal mustaqim nepikeun ka eta surat Al-Fatihah wajib dibacana dina tiap-tiap rakaat. Lamun urang teu maca Fatihah teu jadi pan salat urang. Teu jadi cicing we ngabetem. Ari salat ari surat mah teu dibaca teu naon da sunah. Maca surat mah pama urang teh tina bismillah kade bismillahnya. Sabab bismillah kaasup kana ayat. Aya di antarana sok maca Fatihah tina alhamdulillah. Mangantos angkat ka Mekah. Kupingkeun di Masjidil Haram. Pami dina netepan ya Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah na mana? Tah aya anu dibacane lalaun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sabab anjeunna mah eta bismillah teh sunat. Teu kaasup kana ayat. Gitu. Teu kaasup kana ayat. Tapi tetap 7 ayat nama pendapatna ngan dina ayat terakhir dibagi 2 itu aja namanya dina masalah ayat Al-Quran pan teu mutlak teh Al-Quran sadayana ngan urang masuk nu gampang nawe aya 6.660 ayat padahal aya anu nyarioskeun 7.000 sekian. Mangga dina ieu ayat ge dina ieu surat sok disebatkeun. Disebatkeun ya. Tuh dia ge. Dina surat Al-Baqarah anu diaos ku urang sadayana aya mi'atani wasitun aw sab'un. Wasamanun. Oh. Nyata aya 280 genep ayat aya nu nyarioskeun 287 ayat. Gitu nya tos benten. Berarti aya anu saayat dibagi 2 gitu. Tah sawarna Fatihah bagi 2. Ghairil maghdubi alaihim tadi kan kalinya. Ngan urang ari anu tina bismillah mah uihan deui macana upami urang mangga nya upami tiasa mah dina ayat terakhir teh sakalimahkeun. Upami urang kiat, teu kiat teu naon ngan uihan deui kitu nya. Lamun kiat gitu nu
ke orang imaman dok panjang gitu napasna aya kene sok tamatkeun gitu. Henteu kan engke uyahan deui gitu nya sapertos urang dina ngaos Al-Qur'an pan henteu sapertos dina ayat anu Allahu yastaji'u bihim eureun di dinya teh mangga uyahan deui yastaji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim kuat bitugyanihim ya'mahun eta ayat eta diopat kalikeun heuteun naon ngan macana urang nah uyahan deui kitu nya upami sanes anu disebatkeun aya waqaf ya aya waqaf teh aya waqaf mutlak pan oh mutlak kudu eureun sirito dina ilmu tajwid pan gitu aya waqaf non lazim aya waqaf anu meunang eureun meunang henteu itu mangga aya cirina buka deui ilmu tajwidna nya jadi dina ngaos Al-Qur'an teh kahiji urang kudu berdasarkeun ilmu tajwid pan gitu ngaos Al-Qur'an lah apal kana ilmu tajwidna mun keur anu ngaji mah dibaca dinya nu keur masantren mangga linuni intaskun walitamyini arba'u akamin pahud tabyin idan jeung satrasna nya tuh masalah nun mati hukum man ya mate pan seueur ya aya mad tabi'i mad wajib muttasil aya jaiz munfasil aya mad sila mad tamkin kadituna nya loba itu tah nu bangga nya ngaji teh bangga geuningan tak urang mah kabudak urang lah dalu putra sok sina ngaji bener-bener itu bahkan dina qiraat oge Pak macam-macam ya urang mah sakumaha aya dina Al-Qur'an we lah da kana qiraat urang mah teu ngaos teu terang anu kumaha ceuk dina Al-Qur'an we tulisanana tiasa aya nu tiasa dipatah aya nu tiasa didomah pan eta teh aosan teh gitu nyalakna ti mana nyalakna tina ilmu alat ya tina ilmu alat lamun dina bahasa Indonesia urang seueur bahasa Indonesia mah nya nu sarakola mah tina aya tata bahasa gitu ilmu alat teh naon jurumiyah imriti alfiyah empeh dituna ya nahu sorof gitu aya nahu jeung sorof tasrif nya sorof teteh anu asalna tina fa'ala ya fa'ala tah kaditu teh fa'ala ya ulu fa'lan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'al aya deui fa'ala yaf'ilu aya fa'ala yaf'ala pan kitu ada ngaos mah fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru kadituna ulah nasoro ulah nasoro yansiru ulah ayat pataha yaftahu paala yafalu contohna pataha yaftahu dikasrahkeun takna ayeuna aya deui fa'ila yafilu alima ya'lamu tuh aya deui anu fa'ila yafilu hasiba yahsibu ulah hasiba yahsubu kitu nya tuh aya deui anu domah kabeh ain fiilna paula yafulu hasuna yahsunu ulah hasuna yahsanu salah eta itu berdasarkan ilmu alat gitu ya sakedik ya mah supados putra urang bener-bener ngaraosnya sina ngaraosnya di pasatene insyaallah ya. Ngan anu langkung diutamakeun mah fikihnya langkungna jadi ilmu anu istilahna lamun urang ieu mah koreh-koreh cok koreh-koreh cok aya di aji ayeuna kudu tah saperti tadi maca Fatihah dina salat hukumna asup kana rukun
Oh rukun kudu dibaca, ulah teu dibaca gitu. Acan ada urang waktu keur saeutik ditungguan ku mobil moal maca surat teu nanaon waladhdallin padahal dina rakaat pertama Allahu Akbar langsung teu maca surat gitu. Acan arek maca surat anu panjang mangga ari keur nyalira sok ku panjang pisan erek sasurat sugan surat Al-Baqarah tamatkeun hade ngalamun jadi imam ulah makmum ting guru tuh gitu kecuali bejakeun heula ku urang wayahna ibu-ibu pami jadi imam istri ya wayahna ibu-ibu abdi aya bade netepan sing rarido sing ikhlas abdi bade maca surat Yasin dina suratna sabada Fatihah nepikeun ka tamat ya nah gitu acan kumaha anu ponok teu nanaon nu penting di dinya maca surat itu sunat maca surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin qaf Allahu akbar meunang kasunatan tuh qaf teh saayat minimal saayat ngan ulah kade ulah di non ulah dipake jadi imam mah ulah ya makmum kakara ge bismillah pan kitu di mana si imam keur maca baca Fatihah kupingkeun ku urang ya nu saya mah kitu tah kupingkeun di mana tos waladhdallin amin imam amin pa aminu waida tatkala si imam amin pa aminu maka anjeun kudu maca amin amin neme didinya si makmum maca Fatihah ya neme makmum maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim si makmum teh ari si imam ada pinter lamun santri mah di pangajian ini sok karitu teh ulah nyokot saayat atuh surat Yasin sugan 4 ayat 5 ayat surat Yasin teu nanaon teu nepikeun katutup oge ulah Yasin waladhdallin amin Yasin Allahu Akbar ulah kitu teuing nya ulah aku mah cenah dina Ramadan dina taraweh da geuning kudu ganca teu ganca dah aing euy taraweh di dinya mah si gujas nyebutna si gujas baheula mah aya kareta cepet jeung aya ta gujas anu ngebul teh geuning anu hideung ya cenah ieu mah euy moal salat taraweh tadinya no sawab imamna si gujas tapi si kitu nya sok urang matak ulama nyanak anu pertengahan ku ulama tina surat At-Takasur nepikeun kana Anas dibacana meujeunna teteh panjang teuing henteu ponok teuing henteu gitu petos dina Jumatan atawa salat anu sok seueur makmum aya masjid sisi jalan wayahna kade didinya ulah panjang teuing babacaan salat ulah ieu mah sujud nepikeun ka nyanak sujud subhanallah anu tasbihna 11 kali engke tama di mana orang tahajud orang nyalira sok 11 kali 3 kali we keur jadi imam mah gitu no sababna sok aya lila da teu biasa teh teu apal yen eta teh sok nongeng imam nongeng kene eta makmum cengkat kitu deui eta nepikeun ka 3 kali cengkat aya teh ya sok aya tuh mata kade jadi imam teh mata berat teh gitu jadi imam salat selama mau imam Jumat mah kudu dipilih ya udah hese pilih ti makmum kudu menang kudu aya pemilihan heula cara pemilihan kepala desa teh KJ cokot anu ilmuna gaduh ilmu utama dina bacaanana hampir sarua lah anggap sarua ya, anggap sarua cokot dina umurna nu kolot heula
nya kalau sarua ilmuna sarua kalau tapir sajajar tingali harta nepikeun ka kitu eta dina pikih nepikeun ka kitu beunghar henteu ye lamun eta imamna miskin koreh-koreh sok upamana nya bising teh bisi aya nu di hinakeun kitu eta teh mata kudu bener-bener teh asina sarua tina ilmuna sarua usiana masih sajajar terus dina harta hampir sajajar lah dina harta tingali pamajikana Allahu Akbar kudu nepikeun ka pamajikan geulis henteu pamajikana nepikeun ka kitu ilmu fikih eta ngani urang mah tara nepikeun ka dinya mah tingali anu pasehat we teh nya jajaran pasehat dina aosanana jeung tos aya dewasa itulah tos dewasa. Nah, lamun ayeuna urang ayeuna teu percaya ka imam teu jadi salat urang tade. Allahu Akbar, urang teh ragu-ragu tak kasih imam teh. Wayahna urang salata teu jadi ku dikodoan. Sabab urang apa makmum teh mengikuti gitu. Itu nya. Jadi ini beratnya berat jadi pamimpin tehnya berat teh imam teh pamimpin pangletikna itunya acana boga salaki ilmuna saeutik urang pinter udah tadi ge cenah kudu nu ilmuna heula pamajikan ti hareup ulah eta mah aya syaratna da si awe mah kudu talalaki ngamakmumna atawa lamun teu salaki atuh anak urang ka anak menang ka anak jadi urutan ka anak menang itu dah laki gitunya saya aduh tos langkung 5 menitnya namanya ayat eta ayat Al-Qur'an mudah-mudahan ya ieu sakali deui wihani karena masalah nu pokok tadi ku ayana urang ayeuna tos lugikeun ka sasih anu mulya sok mangga seueurkeun urang taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna kapayun dari anu kapengker mah atos moal bisa balik deui ya kamari urang migawe kajahatan sok daek ngomongkeun ngagogoreng we ka batur sugan ek balik dewe di robah ta ucapan eta moal bisa tinggal ayeuna kapayun rupa pada malam urang anu awon kamari tah dina taun anu engal ayeuna ya mudah-mudahan dirobah asalna awon jadi saya asalna kedul jadi getol asalna pokona mah leuwih alus we dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina akhlak urang sadayananya mudah-mudahan atuh kuwasilah ngaos dina dinten ieu nya mudah-mudahan sing ngajantenkeun hiji wasilah urang sana dina taun anu ajar ieu mudah-mudahan sing seueur ngalaksanakeun amal-amal ka saya mudah-mudahan no rupan tos dilaksanakeun ku urang dina sataun kapengker ya sataun kapengker mudah-mudahan dihampura atuh tina dosa mudah-mudahan insyaallah lamun teh mah urang wengi tadi tah maca kana doa anu tadi setan nya dina katerangan eta setan ngarasa ngajedat gitu bingung ya ngarasa bingung sabab eta jalmi anu maca eta kenging pangraksa ti malaikat ti Allah Subhanahu wa taala jadi bingung setan ya tak mudah-mudahan we urang sadayana cenah anu teu acan ngaos urang hilap sok keng kodoan we lah aos ku urang mangga bade engke sabada urang ti dieu sabada netepan luhur mangga lah urang ngadoa ka Allah teu aya lepatna nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sangkan amal-amal urang anu saena taun anu pengker mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala anu awon mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala oge dina doana nu bakal datang
urang hijikeun we dinya mudah-mudahan urang sadayana sing sae nya sing tiasa ngalaksanakeun amal-amal kasayan eta we urang mah nya mudah-mudahan nya wasilah ngaos urang non dina enjing ieu mudah-mudahan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Allah. Mangga urang lajengkeun kana doa mudah-mudahan urang sadayana dikabul pamaksaan urang sadaya pamaksaan dunia pamaksaan akhiratnya mudah-mudahan utamina urang mah kanggo akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nurina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sayyidina rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil hamdan yuafi ni'amahu tapi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adim sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma nadim ahwalana wasil af'alana wa khalisna min alamil fakri wa dhuli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururi adai wa syayatin wa nafsul amaratu bisu Allahumma yasilana al-intidam fi jami'i dunia wa dunia wasil muradana bil khair wasil muradana bil khair wasil muradana bil khair Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.